Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna dipihormat, anu salami ieu teh oleh mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana. Boa anu caketna, boa anu tebihna pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun di hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, barigi nulur kabagjan nutan wates suangana. Kalam simkuring teu oleh-oleh ngahaturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun kana pangrojongna ti para wargi dina enggoning ngahirup-hirup sastra sareng kebudayaan Sunda ngalangkungan ieu dongeng. Para wargi dina dinten ieu teh masih ngadugikeun terus nyambung anu judulna Perlayana Sisa Bernyawa. Kala nincak di bagian ka-44. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra andang SR Gayuda karya simkuring. Mugia wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasapuran ngadangukeunana. Atuh sasireun sabeunyeurna nama kuri simkuring sejangiring aub, sejangiring ngamumule kana hirup-huripna sastra sareng kebudayaan Sunda supados tetep dipikawanoh ku papada urang Sunda. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Ari juragan pan salira teh nuju ka musibahan tongting karerepotan da simkuring sareng Kang Santan matos siap segalana kalebet bekel kanggo digesan lumantung. Asep Danu kekepehan mun narima duit ti juragan Elom sabab hati Asep Danu teu tegaheun. Ulah teu ditampi ujang, ieu mah tanda emang ngarojong kana perjuangan salira sareng Jang Santanu. Peperihun ku tanaga mah teu tiasa emang teh. Jadi ulah teu ditampi. Wartoskeun wae salam kanggo Jang Santanu sareng Nyai Nawangsi. Juragan Elom geugeuh maksa sabab manehna hayangeun milu ngarojong ka Santanu anu keur bebela ka masyarakat pikeun numpes para garong. Nya ari tos kantenan kitu mah ieu paparinan juragan ditampi kalian pasti didugikeun ke Kang Santanu. Antukna Asep Danu eleh deet manehna langsung narima eta pamahanan juragan Elom. Pahanan juragan Elom teh lain duit saeutik sabab mikir juragan Elom tibatan digarong mending dibikeun ka jalma nu keur bajoang gede mangpaatna keur balarea sabab juragan Elom teh salila ieu emang kacidareueusna ku sepak terjang Santanu.
Bapak katua nitip juragan elom wae tilu dinten mah ulah wakal lumantung bilih raheutna ngaluarkeun di getih moal naon ieu tos aman ayeuna mah sim kuring mah datos diniatan bade nyusul Kang Santanu. Asep Danu langsung amanat ka kokolot lembur da manehna mah rek neruskeun lampah. Mohon atuh ujang diestokeun pisan amanatna. Hatur nuhun tos babela ka juragan elom. Kokot lembur ngarasareueus ku Asep Danu anu teu beda jeung guruna. Resep tutulung kanu keur nandang tunggara. Urang malikan deui ka romoan garong anak buahna si Samrenyawa. Maranehna basa meunang isyarat di gedugna langsung kabur ninggalkeun warga anu keur ngoroyok maranehna. Tapi lantaran harita teh keur kaayaan peuting bari kaburna rusuhan dari udag-udag keluarga, maranehna jadi pasalia jalan jeung si Samrenyawa. Sakitu geus jauh lumpat tapi gedugna bet teu kasusul wae. Kardiman Darja urang sigana salah jalan euy manya sakitu geus jauh lumampah geuning gegedug urang can kasusul keneh sileunya yaitu anu ngaran aslian si Karjo ngadon cumarita ka baturna bari luaklik nempoan kaayaan sakuring leuweung sabab ceuk pikirna manehna jeung batur-baturna geus salah jalan. Euy Karjo, aing oge ngarasa bingung. Nah gegedug urang becan kasusul keneh. Padahal urang lumpat ka Cidatarikna. Si Darja mahiran caritan si Karjo. Da manehna oge pon kitu anu sejena ngarasa bingung. Yakin ieu mah urang lumampah teh pasti beda arah jeung gedug urang. Si Kardiman milu mairan mastikeun ka baladna yen manehna teh salah jalan. Da lamun saarah jeung gedugna mah pasti geus kasusul ti tadi keneh. Sabab gedugna pasti ngadaguan maranehna. Sanggeus sadure nyom nyaritakeun kaayaan maranehna anu kasarung, saterusna sakabeh anak buah Samrenyawa anu tujuhan teh neruskeun deui lampahna. Ceuk pikirna susuganan bisa tepung jeung gegedugna. Da pasti gegedugna oge bakal neangan maranehna. Sapanjang keur leumpang panonna mah teu oleh raratret ka sisi kagigir nitenan pileuweungan anu keur disorang. Tapi maranehna anger bingungeun sabab eta tempat karek ka sorang mangsa harita. Basa poe geus rai-rayan maranehna beuki ngajenghok. Sabab lalampahna teh hela ka sarung. Sabab maranehna kala anjog ka hiji jalan jajahan. Jalan anu sok dipake lalaliwat ku jalma-jalma nu rek muru ka lembur. Padahal tujuan maranehna mah geus pasti kudu ka leuweung geletegan. Cilaka kaya kieu mah batur-batur urang teh bener-bener kasarung bet kalarek anjog ke lemburan. Padahal tujuan urang mah kapan ka jero leuweung geledegan. Leuweung anu tacan pernah kasabak ku manusia biasa. Si Kardiman humandear nepikeun katugeunna hatena ka babaturanana. Sabab beuki yakin yen maranehna teh kasasar salah nyorang arah waktu kabur. Kardiman beuteung aing geus kukurubukan menta eusi. Rek muru ka lembur teu boga duit. Ari rek maksa minta kadaharan ka warung era kekayaan. Mainnya anak basi Samrenyawa ngadon barang dahar teu mayar siga garong kerek wae.
Si Darja cumarita ka baturna bari siga anu bingungan. Manehna mah beuteung koreseun babarian lapar. Tapi rek neangan dahareun ke warung teu beugeun duit. Sebab duitna aya keneh di gegedugna. Eueuh deui carana. Urang kudu cicing heula di dieu. Susuganan aya nu ngalalar ka pelebah dieu. Tah lamun aya nu ngaliwat, urang begal wae. Penta duitna. Lamun ngalawan kocoran. Duitna urang pake barang dahar jeung meuli tuak aing lendeng jaba lapar. Salasa urang anak buah si Samarnyawa cumarita ka baturna. Maksudna ngajak ngabegal kanu kaparang liwat ka badinya. Sabab lamun teu kitu rek di mana barang dahar. Sedeng beuteungna geus kukur bukan ti tadi keneh. Maklum sapeuting teu sare bari kayaan capek. Antukna eta rombongan anak buah si Samarnyawa anu kasarung teh kalah ngadonting hariwul badinya. Susuganan anu ngalalar ka eta jalan kumaranehna rek dibegal. Teu kudu loba bebenangan ceuk pikir maranehna. Anu penting boga jang barang dahar samemeh neruskeun di lalampahanana. Di sajroning nungun-nungun nu liwat aya nu ngahuleng bangun bingung. Aya oge anu ngalenggut ngadonundutan. Tapi dasar geus kitu kuduna maranehna keur alus poe ti kajauhan keneh kadengieun ku maranehna anu keur galecok ngobrol bari leumpang. Sigana mah rombongan anu rek ka pasar. Atuh pugu eta rombongan Buah Samarnyawa teh langsung curinghak. Saterusna ka ketayepan murug ka sisi jalan. Laka adalah Kardiman, Musdi, Darja. Kuka beneran. Dasar milik urang. Itu aya sabaraha urang ke leumpang muru ka lebah dieu. Sigana nu rek ka pasar. Pasti marambah duit derek balanja. Si Warsa langsung jigrah sabab kuka beneran aya mangsa anu bisa dipenta duitna. Lamun ngalawan geus pasti bakal ditandasa ku maranehna. Kitu cek anu aya dina pikir eta para garong. Sanggeus rek ka pasar anjog ke palebah maranehna, langsung wae eta para garong teh clung jeleng megatan anu liwat. Bari langsung ngabentak garang matak soak kanu dicegatna. Punten ngasuh heula sakedap para wargi. Sakantenan simkuring seja ngiring emutan ka para wargi anu kalerasa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Teu aya sanes supados dimana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Meureun serahkeun duit maraneh. Karek maraneh bisa neruskeun lampah. Tapi lamun teu diserahkeun, mangka maraneh bakal kojoran ku aing saparakanca. Si Warsa anu ngangrupakeun kokojo eta rombongan langsung ngabentak ka jalma-jalma nu rek ka pasar. Garong anu pangharepna langsung ngagorwok beri arap eureup bakat keurewas. Buru-buru serahkeun sakabeh duit anu dibaku maraneh. Bisi dikojoran ku aing. Si Warsa beuki garang. Podogna langsung diabar dalengeun ka tuhuna. Kitu deui balad-baladna langsung meresat bedog. Ti ditu mah nyingsieun supaya nu digarongna langsung sieun, langsung sumerah. Hei, garong edan. Kula mah tukang dagang. Atuh dibikeun ka aranjeun mah kula pasti bangkrut, dasar garong telenges. Salah saurang nu rek ka pasar nerewelang nemalan si Warsa. Sabab manehna ambungeun mikeun duit ka eta para garong. Bangsat sia, sugan hayang dikojoran ku aing. Cia! Si Warsa langsung gajang beri ngajejek ku suku katuhuna. Atuh sapada harita anu tadi cumarita teh langsung ngagoak, awakna geblug niban lemah. Aduh, anu jejek ku si Warsa ngagoak tarik. Awakna ngabebet. Saterusna kekesodan ngajauhan para garong. Satadina mah eta jalma teh boga maksud rek kabur. Moal aya nu bisa kabur ti dieu. Geura pas serahkeun we duit maraneh supaya maraneh salamet. Sebab lamun teu dipasrahkeun maraneh bakal kojoran. Buru-buru ka dieu keun eta duit maraneh. Si Warsa langsung bebentak di bari ngacung-ngacung bedogna. Kitu deui balad-baladna langsung ngepung jalma-jalma nu rek ka pasar. Garong edan, garong eueuh kawani, rajin aya kawani ukur ka rombongan jalma-jalma lemah. Moal dibikeun duit kula mah meunang hese capek. Saurang warga keukeuh moal mikeun duitna sabab eta duit teh modal kehidupan kula wargana. Jadi susuganan para garong teh boga kakarunya. Tapi nyalahan eta pamikiran teh sabab ieu mah rombongan garong anu kacida telengesna. Bangsat sia modar jalma belegug. Si Darja anu tadi geus siap jeung bedogna barang ngadenge kecapan eta jalma lain deui amarahna. Sakilat manehna luncat bari nyabetkeun bedogna. Aduh, tulung. Si Mang anu keukeuh moal mikeun duitna langsung ngajerit maratan langit. Sabab manehna keun aku sebatan badog si Darja. Untung eta oge kurkeun abuk peuteunana. Getina langsung ulawuran mapai leungeunna. Kacaritakeun Asep Danu jeung Mang Sabri. Anu keur mapai jalan anu eta. Ngadadak ngarenjag sabab kadengeun ku marehna sadaya anu ngajerit minta tulung. Datangna ti beulah hareup ti palebah jalan anu beris ka sorang ku Asep Danu oge ku Mang Sabri. Keheula Mang Sabri sada aya sora anu minta tulung, sorana sada ti behareup. Kumaha ku Mang Sabri? Kareungeut teu? Asep Danu ngarandeg langsung tumanya ka Mang Sabri. Bisi ukur dedengan manehna wungkul. Da puguh sanajan mapai jalan tapi sakuring bungking oge mangrupakeun leuweung geledegan. Muhun den ku Mang oge ka kuping. Mang Sabri dandeskeun yen manehna oge sarua ngadenge anu ngajerit minta tulung. Ayo atuh Mang buru-buru bisi aya nu keur dirogah laku garong. Asep Danu langsung boga curiga kana garong. Sabab tempatanna emang sieup pikeun tempat para garong.
Sanggeus ngucap kitu Asep Danu jumorelat mulu sora anu tadi minta tulung dituturkeun ku Mang Sabri. Barang serog ke tempat di mana tadi anu minta tulung kasampakan sabaraha urang warga keur kepung ku para garong. Atuh teu talangke Asep Danu langsung ngabentak ka para garong. Eureun garong-garong edan. Wanita ukur ka jalma-jalma lemah. Jeung kula lawan aranjeun mah. Sanggeus ngabentak kitu awak Asep Danu langsung jumerelat ke tengah-tengah para garong. Celek nampak lemah bari langsung nyabut bedogna. Panona gular-gilar garang. Mang Sabri jauhkeun para warga ti para garong. Geun urang sangheurepan heula ku kuring. Ieu para garong mah. Asep Danu langsung mere parentah ka Mang Sabri sangkan nyelametkeun heula warga anu rek digarong. Bangsat kurang ajar. Ning sia make pipilueun sugan hayang dikojoran ku aing. Si Warsa lain deui amarahna. Barang ujug-ujug anu rek nulungan eta para warga. Manehna teu apaleun lamun anu karek datang teh baladna Santanu. Ilmu kanuraganana lain pilawaneun enteng-enteng. Kula emang kereneangan rombongan garong seperti Andika. Mun teu salah tetempuan Andika teh mangrupakeun rombongan garong anu sok dipingpin ku si Samernyawa. Kuka beneran sabab areunjeun tas nyeun laku jahat di lembur Cihanjuang. Asep Danu teu kasamaran tempo eta rombongan teh pasti anak besi Samernyawa. Ngan anu jadi hemeng teh nah make lumantung kalebadinya bari teu dibarengan ku gegedugna. Bangsat budak bau jaringau. Emang aing rombongan sarombongan mangrupakeun anak buah si Samernyawa. Gegedug garong anu sakti manggulang mangguling. Ku kituna mending Andika montong pipilueun bisik dikojoran ku aing. Si Warsa anu harita jadi kokojona terus-terusan bebentak ka Asep Danu. Manehna nguntub nguyup ka Asep Danu disangkana ukur budak ngora anu gede kawani. Dasar garong jumawa. Aranjeun masih gana kasesar lampah. Pungak pinguk teu boga duit. Saterusna ngagarong ka jalma sangsara. Dasar garong eueuh gadag. Si Samernyawa mah terang ngabega leuletikan, tapi marane siga anu beakeun akal. Asep Danu ngajejeleh ka para garong, sabab emang sebenarnya Samernyawa mah lamun ngagarong tara kagok. Taradaikeun ngagarong atawa ngabegal ka jalma-jalma nu saeutik duitna. Goblok sia budak ngora nya kumaha aing we. Sia mah teu kudu pilueun. Sebutkeun ngaran memeh dipaehan ku aing. Si Warsa amarahna muncak. Beungeutna reup geuneuk rai pias. Kadang bareugeut lir besi atah beulim. Ngarasa dijejeleh ku budak ngora anu anyar pinanggih. Oh, jadi Andika teh yang apal ngaran kula. Kula Asep Danu jeung itu Mang Sabri. Asep Danu langsung ngabejakeun ngaranna, oge ngaran Mang Sabri. Tumrapna ka para garong ngadedak ting rarenjang. Asep Danu. Jadi Andika teh balad Santanu. Si Warsa ngadedak gagap ke bawah ku jantungna ujug-ujug ku meleter. Sabab ngaran Asep Danu geus moyan di dunia kajawaraan. Saurang budak ngora baladna Santanu. Jadi ya budak ngora teh lain lawaneun enteng-enteng. Kitu ceuk pamikirna si Warsa. Nya emang kula murid Kang Santanu. Sok geura maju kabeh. Moal burung di ayonan. Kajahatan Andika kudu ditumpes sabab geus teu boga rasa kamanusiaan deui. Asep Danu beuleut tekad rek terus ngayonan ieu para garong tutumpuran. Pikeun manehna mah urusan tarung teh geus jadi pagawean sapopoe.
Elmuna beuki ningkat sanggeus sering digemleng ku santan. Kurang ajar, aing hayang nyaho kana kamampuan Andika. Ciot, si Warsa teu sabar. Manehna langsung cumorelatna Rajang Asep Danu. Bedogna kumole batrek nigas beheung Asep Danu. Hai, ciot. Asep Danu anu geus saya ketika dikeneh ngan sakicep padena ngareundek bari ngalehkakeun sukatuhna ka hareup mapag musuhna. Raos bedog si Warsa ukur kumole batueureun si Asep Danu. Sanggeus kitu sakilat Asep Danu nyabetkeun bedogna di handap. Maksudna rek nyabet suku si Warsa. Hai, kurang ajar. Si Warsa ngarenjag. Laju tibu buranjat ngejat ke tukang. Raos bedog Asep Danu bisa disinggahan. Sanggeus kitu manehna langsung ngagorowok ke balad-baladna. Koroyok batu-batur, maju babarengan. Si Warsa langsung nitah ngoroyok Asep Danu. Sabab karaseun ku manehna, ieu budak ngora teh lain lalaworakeuneun. Lamun ku manehna wungkul mah moal kauntuk. Tapi Mang Sabri anu geus hasil nyalametkeun para warga anu tadi dibegal langsung cumorelat mantuan dununganana. Ciot, modar sia garong-garong edan. Mang Sabri ngalabrak para garong anu keur ngoroyok Asep Danu. Bedogna kokolebatan neangan mangsa. Tumrapna ka para garong jadi paciweuh. Teu nyangkaeun ieu dua jalma teh horeng ngabogan gabisa anu kacida rancingeusna. Asep Danu jeung Mang Sabri langsung campung ngalawan 7 urang garong anu kabehna oge mangrupakeun anak buah si Samernyawa. Para garong anu geus loba pangalaman di dunya kajahatan. Maranehna lain lawan anu enteng-enteng pikeun Asep Danu oge Mang Sabri. Sabab ngaranna oge garong kelas kakap. Maranehna kacida kejebna geus teu sarineun deui ku kolebatna bedog. Ciat, modar sia budak pau caringau. Si Warsa keukeuh panasaraneun hayangeun maehan Asep Danu. Harita oge langsung cumorelatna jurus dadalinya bermangsa. Bedogna ngahiuk murudada Asep Danu anu harita keur jelung-jeleng nyingkahan panarajang di para garong anu sejen. Pun parwargi rupina ceros nyambung anu judulna Perlayana si Samernyawa bagian ke-44 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi bageto manawi urang di parang umar nu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun.
Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.